Siluh. Woi, sia. Ketemu lagi. Walah. Tobat. Dek lompat ka mana sia? Allah. Kurang ajar bangsat. Sia numitna ka bapak aing goblok. Ka bina-bina teuing sia teh. Maju ululuh. Ewak euy. Tewak, teulah nya. Sing jauh ka itu. Pergi jauh-jauh bawa buntelan. Utek tongo walang tagar roh putih gogodongan sadaya tunggal makhlukna kaula mah bade ngabeda-beda. Tobat. Dupi ka kasih teh saha nu upami di persanten ngaran kaula teh Priasmara. Leres kaula nu. Lain ieu kugulis pisan ya we duh. Dupi salira geuningan mangrupa naga. Saha kakasihna Lodrapati nyai. Doh, eta. Senen udah lakang. Hobi mancing. Gitu marawi. Bade jengkar ka mana atuh geuningan umawi satadina kaul teh hanaang ai dongkap ka dieu teh nah ieu hanaang becager ka bina-bina. Naon margina numawi akang teh kuninggalna salira nung nepi ka bisa nyageurkeun kana sagarupa pasoalan. Hanaang lapar. Geulis kawanti-wanti enak ka bina-bina lucu taina nuruban. Lir widadari lubung surti kahyangan. Leres. Nuhun atuh kaula dipuji. Ye. Nyalira di dieu teh kaula nyorangan. Lain nah gede wedus awewe teh euy. Cicing atuh tong ngomong ongko nyumput. Sing cecing kumaha ce? Naon teh? Kagungan radio di Lebet? Laras kaula nun. Ai manawi teh aya penampakan. Eta teh radio pesawat 2 meteran. Tapi katinggalna antena di mana? Antena nama itu paling itu aya panginten ti dieu mah 2 kilometer. Jauh-jauh teuing nya. Keke nyai. Laras nyalira. Nyorangan kaula teu asan kewancaroge. Anu mawi kaula teh. Hoyong pisan gaduh cita-cita ti kapungkur kaula teh hayang boga salaki. Loh. Palai kanu kumaha kawancan oge teh? Ya kasaha-saha wae oge kanaga ka sato ge mangga kaula teh asal anu miharep ka kaula. Eta awewe teh kumaha cece euy? Wah, dola moal pibalegeun euy. Taduki awewe matre teh. Oh. Awewe matre pangeretan. Naon eta teh jero teh? Sora naon? Eta nu mojok panginten Mamang Boim sareng si Sarkanu. Iya. Eta nyai. Kaula nun. Kumaha upami ka kaula bangsa orai kersa dipileuheungkeun ku Akang? Atur nuhun. Nya, wah dola lain pibalegeun buat dong dot euy. Heeh. Nya. Dong dot naon? Dong tempak tuturi ong. Nya. Kaula teh hayong kanu kumaha oge mangga tapi aya syaratna. Syaratna naon? Saha-saha nu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma, Kemang Cangkok Wijaya Mawar, eta pisalakieun kaula. Waduh. Hayangkeun buka kembang wae cece euy. Bapak aing nepi ka kapelet. Nyai, kaula nun. Kumaha upami Akang gaduh tah?
upami salira kagungan ngandung hartos eta teh salira teh panginten pisalakieun kaula. Iya. Aya eta anak. Bagnya jodoh. Kudu ngalalakon aing urang lah. Mawa ka disetorkeun ka raja pake kawin heula ku aing ah. Kudenang kayak gitu jadi pemajikan memudahan ka pemilik deui ku aing. Oh awe beunang tugas. Ah ieu mah paduka sama sudan kalampah ieu. Oh. Moal aya lengka kapiceun jigana nyi. Salaresna akang teh gaduh ari kembang mah. Mana buktoskeun? Tah kali. Ieu nu kieu sanes. Tobat. Alah, tobat. Naon? Eta kembang teh aya di dinya geuning. Naha nya Kang? Kumaha mimitina nya euy? Habat atuh geuning. Teuing aing jadi teu ngarti ieu. Dola jempelanan ulah Kang ngomong. Manehna nu ngacebrak. Ulah ngomong ka batu ngacebrak. Taya kembangna. Kelanan. Kumaha upami ieu kembang teh kengeng maok. Ya kengeng naon-naon oge teu naon anu penting mah salira teh nyepeng kembang eta pisalakieun kaula. Iya beres atuh upami kitu mah. Kumaha mimitina eta kengeng kembang? Mimitina laras akang teh jadi Semar. Malih warna akang bisa mancala putra mancala putri jadi Semar. Kapercayaan Arjuna teh ka Semar. Tah ditinjem bebeja mah pemajikan gering. Astagfirullahaladzim dawala karunya teuing bapak aing. Hanas ku aing ditonyok. Bapak hampura bapak. Hanas difitnah akang tah. Pak kurang ajar dawala. Kumaha euy? Ha rontok atuh. Rontok wae kitu ayeuna. Kieu carana engke eta awewe eta kembang geus beunang ku awewe tak akak-akara rontok eta oray. Keuna awewe mah jeung kuring. Tah upami kitu mah si hayang jadi musuh jeung aing. Kumaha kewe atuh lah. Agatur nama bisa. Cobi ninggal ieu teh asli atanapi palsu. Mangga tingali. Wah, sagedena ge tenaga awewe. Aduh, laras pisan geuningan ieu kemang teh Gusti nuhun. Ya, laras. Asli atuh. Piraku akang mau barang palsu. Nuhun kaula nun mangga kaula bade ridho sanajan teu acan eta oge mangga bade dicanda ka mana. Ieu ditampi ku kaula mangga asal nyai kersa ka akang. Aya syarat hiji deui. Naon? Kaula teh di rorompok teh teu ngeunah sare. Teu geunah sare aya penampakan duaan. Aya uka-uka nu hiji panjang irungna nu hiji pegek. Goblok jawewe ka aing. Heeh. Dianggap setan aing. Oh, dola buru-buru rontok sebelgug. Oraina rontok. Ai, siluh. Woi, sia. Ketemu lagi. Walah. Tobat. Dek lompat ka mana sia? Allah. Kurang ajar bangsat. Sia nu mitnah ka bapak aing goblok. Kabina-bina teuing sia teh. Maju dulu. Ewak euy. Tewak teu lah nya. Sing jauh ka itu. Pergi jauh-jauh bawa buntelan. Coba ninggal eta kembang jeneng. Kumaha? Kembang ninggal. Moal. Nah, kabina-bina teuing. Dibikeun moal kembang. Teu dibikeun ayeuna keneh ku akang sok. Sagedena ge tenaga awewe ledot. Seredkeun ka juru. Sok karinya mah eta. Tapi ulah waka eta. Urang lalajoanan heula cepot dawala. Ieu geuning uninga kangaran abdi. Urang saksian heula si dawala. Ayo batang.
maju syukurnya. Waduh nyaan aing hebat pinter urang Amarta. Duh, iya nggih. Pinastiker sayang tumampara. Iya nggih. Raden Gatot Kaca anu dipiwarang naliti ku Arjuna. Eces jentre pertelang Mang Bulit. Yen Gatot Kaca parantos masang sabta pangrungu. Duh. Sagala rupa kejadian di bumi Semar kadangu eces jentre pertelang Mang Bulit. Wah Semar. Hapunten wa yakin ieu teh orai teh geuning si kurang ajar. Lajeng Gatot Kaca nyiroro ti awang-awang gunakeun pansa braja. Iya nggih. Atuh ieu orai Lodrapati dugi ka amurasut sirahna kakeunaan teungelan Raden Gatot Kaca. Wait.